Aduh, manehnya maca buku nunggu Yo, dulu buku teh main game, main game. Wah, ya keseruan kan tidak diajar saya. Hasil. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, kenapa, Mbak? Ya, kita Saling. Jadi rancangan abdi teh kenaon gitu nya abdi maca buku teh diganu nek atau naon gitu. Saha eta teh sok puasa sama Bapak sareng si Rehan yang ke diwartosan ke bapaknya. mohon Geus kumaha. tong ieu tong ngariwang. Jadi kumaha Pak nasehatna jangan abdi sangkan terus diajar ke mentikeun batur. Saya nama tong mirengkeun omongan batur. Ayeuna mah sok sing semangat diajaran, mugi ada bisa nggapai cita-citana lagi ngabangan ke kolot. Geus kitu wae. Ke diwartosan si Rama jeung si Rehan mah. Bapak, Betul Pak. nya Ya, betul banyak. ya. Rama langsung ke diserap. Apa yang perlu Pak buat si Ayu sebelum Bapak ke kantor? Abdi tinggal mah si Akbar teh mau abdi ulin sareng Rama teh sok maca buku wae gitu. Yang meureun aya maksud lain sak teh keur fokus diajaran, si budaya mereka dieu disemangatkan tong mah dijarauhan. Ayo disengamatkan mah nya kosong, tapi kan ayo maca buku butuh aya waktuna teh. Maksudna nya saminggu full teh baca bukunya berarti butuh butuh refreshing lah istilahna teh gitu. Ya. Ada siapa? Sing cari. Coba cari tangga deui lu kamari teh kumaha. Jadi kan abdi teh menuju cicing lah biasa di kursi gitu. Duduk baca biasa materi nu acan disampaikan ke guru. Tapi kan aya ieu baru dak ieu Pak. Ganggu we Kita mah kieu bah. Kan kira-kira pasti butuh refreshing lah ya. Tiap hari baca buku cendenggul, butuh otak teh butuh refreshing lah istilahna teh. Yo, bapak mah pada laras kapan aya apa? Punya bapak itu maca wae teh teu. Itu sih Pak di mah ngan bisa ngolah wae gitu macam ada ukur jadi utara gitu. Cuma gitu Pak. Tah, siapa lamun nyarios kitu? Kumaha? Naon lamun ku abdi diajak Amang sareng Rama teh sok buku wae ya teh. Di depan di bumitnya gitu. Di depan pas sepuh gitu. Karunya lah bagan pas mil itu punya ramanya abdi kecek di seteli kabantosan gitu. Hampura ya sok aya kos kamari di kitu nya sok si hampura wae aya mah sok. Bah ya hampuranya orang teh kemarin teh tak apa alasan utamanya. Tapi jadi orang teh langsung menyimpulkan wae teh. Sampai aku mau piye gitu kan ya. Sok aya mah si rangkul sok.